Oh ya, awak itu ke arah Rena, yang panas ini ayah itu dokter nanya di puskesmas teh asa karario kisah ning puskesmas teh ieu teh boro-boro mun aya cau cai ge eueuh ning atuh teuing. Ini asa paranas tiris ieu teh. Bawah batur ku dokter teh tita masangplang ieu teh. Palila. Di dia kudu nama jeblang beureun nyemplang rumah dokter. Pemeriksaan ya kudu manggilan jalma masanya dipanggil atuh. Kan aya saurang nih panggilanana. Ieu lah panggilan saha. Dina ogenan tah. Wah. Gusti. Ye. Bi, kunaon di? Iya ya tara renak awak Pak. Muriang. Muriang panas tiris. Panas tiris. Nya. Ya hari gering mah mending keneh mulang. Cicing bae di dieu atuh mun mulang eueuh-eueuh nu nyusul di ka dieu. Wah, angkoh mah hayang obat. Hayang obat. Nya tadi Engke we di imah di obat mah di ditu meuli ka warung. Gitu. Jadi ayeuna kudu kumaha kuring. Mulang we mulang, mun aya ojek kana ojek ke di ditu megat di ditu. Jadi iya mulang bae kuring. Nya mulang we, Jung. Daripada di dieu kepanasan kalah tiris. Jung, di imah mah hees ai teu ngareunah mah. Jung. Gering-gering ngadon cicing di dieu. Ih. Lemah teh, boga pisan pamikiran. Duh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Badak. Saya dari tim pemeriksa pasien-pasien. Oh. Anu boga penyakit naon wae saya anu mariksana. Oh, Bapak. Itu nya tadi teh aya telepon, aya telegram. Telegram. Mohon. Aya telegram. Nya. Yen aya awewe nu gering ngahodhod teh naon ngaranna? Muriang. Ya, kemana? Ayeuna kemana? Saya akan. Oh, lu di dia. Saya akan cek. Lu di dia. Nya anu dina catatan eta Bapak kemana? Uwi. Ye, Uwi. ai pang titah mulang. Kapan ku abdi di titah uwi? Ai pang titah mulang kapan dek dipariksa ku saya? Ye, karunya ngahod-hod muriangan can hayang diobat di imah we meuli obat mah. Sing teh Rek kitu. dipariksa ku di dieu ku saya rek dipariksa sina ka dieu heula. Kan? Sina ka dieu nah teu tanggung Meni jawab. titah mulang ye. Ai gering mah. Abdi ge baheula. Teh lamun geus dipariksa sagala rupana dicek sagala rupana bisa titah mulang. Naon sababna pang titah mulang? Kapan baheula ge abdi keur sakola. Di sakola teh gering, Nya. jadi beuteung. Ku guru teh ditanya. Cenah kunaon di maneh udah nyeri lambut cing teh Pak. Keur di sakola Di teh. sakolah. Ai ku guru? Cek guru teh cenahnya juga atuh mulang. Men minta baru dak saurang nganter ka imah balik. Jadi akan teh inget keur sakola harita. Nya Iya mah lain, ai di pemeriksaan kieu mah di tim di puskesmas mah. Jadi lamun akan dipariksa ulah tah mulang. Cenah mulang cek dia heula, cenah ka dieu. Susul deui. Atuh rek dipariksa heula. Kan mah jauh. Aya anu nyatet teh geuring kakak. Aduh. Ya. Wah, iya. Tangkap didinya. Ya, Bi. Ya, Cuang dipariksa heula ku saya. Iya arek diobatan. Moal dipariksa heula, arek dipariksa ipang jadi mulang atuh. Kapan tadi dititah ke si Bapak Ye. eta? Kita balik. Ayeuna arek kumaha arek dipariksa arek? Kalau kapusing capek ke cager iya tuh aya nama muliang nagena. Jika turut balik mah. Kalah rudat Ya, pusing. Kak. Pasien teh bau letak. Hah? Pasien bau letak. Beureun teh di sawah. Aing mah ditipu. Nya tuh abi mah tor rek ieu beberes heula di Aya pasien bau letak jeung bau getot. Beberes heula di. Nya selamat sore. Ya, selamat sore. Iya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.